Sabaraha tuh, ambil beak ye, kabeh, pancen hayang beak, sok waing duitan kabeh. Kek, lamun langkung 50 kumaha tina 150? 200. Hah? 200? Tinggalkeun. Waing duitan kabeh. Naon? Tah. Pas anak aing hayangeun tah. Alhamdulillah. Atuh nuhun, Kang. Aduh, kok bae canak jeung baskomna. Serabutan kitu mah nya boga duit. Sia masuk kalah ngaledek ka aing teh. Aing mah teh dihareupan ge diduitan nya boga duit aing teh. Dijual moal. Meusing aya ge si aek meuli ku aing mah dibikeun. Tuh di aing ngabikeun ka sia. Ci sia teh kada geus calo, pan aing ge janjian kanu gablegna, dibeuli. Moal dibikeun ka sia mah aing moal. Indit, Diduitan ku aing ayeuna. indit. Moal dibikeun. Moal aing. Najis mereka sia. Ih, diduitan. Moal hayang aing mah. Harga diri aing enak wae. Oke, karap atuh aing mah. Ngomong deui kanu gablegna. Ku aing ge dibeuli ieu mah. Iya euy. Deuseuh kieu tos ngidar. Aduh. Ieu kadu tinggal 5. Mun payu kabeh meunang euy. 50.000. 250.000. Euy. Aya jaman nongkrong euy. Halah. Kang. Aduh, ieu kadu ya, Kang. Anjir euy. Halah. Aduh, sareungit euy. Asa katu da, kaduna ge sae. Sabarahan ieu? Ieu teh 50-an. Anjir, cocok euy aing keur hayang. Aya keneh 5. Tinggal 5. Uhun, nyiapkeun ieu ge, 5G. Kau mau meyakin gitu. Sabaraha ieu kabeh? 5-nya 250. Kenapa meyakan? Namanya 250 kabeh. Atuh kurangan ku aing diborong kabeh, kurangan. Ulah sakitu panek dibeakeun kabeh diborong ieu. Sok sabaraha? Heueuh nya. Pan ieu teh pameakan. Geula, tapi ngan sakieu-kieuna ieu teh. Heuh atuh sok. Kira-kira ieu si wantuna sabaraha? Yeuh, da pameakan ieu. Geus 150 ku aing duitan kabeh. Aduh, 150. Heeh. Atuh meureun moal aya langkungna. Ai sakitu mah. Sabaraha tuh? Ambil beak ye kabeh, pancen hayang beak, sok waing duitan kabeh. Kek, lamun langkung 50 kumaha tina 150? 200. Hah? 200? Tinggalkeun. Waing duitan kabeh. Naon? Tah. Pas anak aing hayangeun tah. Alhamdulillah. Atuh nuhun, Kang. Aduh, kok bae canak jeung baskomna. Tah, gitu. Ngerenkeun nya. Nuhun nya. Alah euy. Alhamdulillah menang 200. Keke. Asa aya lieuran? Pan lamun 5 teh 250. Tadi si Akang eta nawarna 150. Boga leuwih 50.000 jadi 200. Keke. Naon anu salah? Kudu nama ieu teh aya batina di dieu. Aduh, Mak. Aing nu melegu ngajual. Aduh. Be. Kalau mana kalau kita nungguan teh? Rek, mana heuy? Duh. Calo. Endinya calonanya? Mana ieu ngaraguan di dieu? Calona lain. Aing teh kapan meuli mah ieu teh? Aing calona. Aing jual sabaraha duitan ku aing. Entek meulina. Heueuh. Boga duit endi atuh? Wah, gawe ge serabutan kitu mah nya boga duit. Sia masuk kalah ngaledek ka aing teh. Aing mah teh dihareupan ge diduitan nya boga duit aing teh. Dijual moal. Meusing aya ge si aek meuli ku aing mah dibikeun. Tuh di aing ngabikeun ka sia. Ci sia teh kada geus calo, pan aing ge janjian kanu gablegna, dibeuli. Moal dibikeun ka sia mah aing moal. Indit, Diduitan ku aing ayeuna. indit. Moal dibikeun. Moal aing. Najis mereka sia. Ih, diduitan. Moal hayang aing mah. Harga diri aing enak wae. Oke, karap atuh aing mah. Ngomong deui kanu gablegna. Ku aing ge dibeuli ieu mah. Calo. Sembarangan wae. Alah, sieun teh kalah pareum euy. Bing. Gesan euy ceruk lah barang jual teh. Ceruk kumaha? Moal dijual ka aing cenah. Nah, Aing duit sana si bawa nyebutkeun dibeuli ka aing, dibeli teh dijual teh ka aing. Ku aing geus dihajakeun udah duit.
Jadi bibikeun deui we. Nah, pernah naon tadi bikin? Nyaho teuing jika tanyakeun kusarangan aing lah. Ajakeun lu pangan ka dieu, hanjakal aing mantau ka dieu nyaho kitu mah. Oh sia ti kamari aing mau libikeun mah. Sing Naon? bener. Harap tanyakeun serangan. Gitu. Aing. Aduh. Ya kumaha aing boga nambeun was teh euy. Nyarekan ieu. Aduh. Kumahanya aing ya? Ya, sing bener kelakuan teh. Aing naon man? Teu bisa dipercaya. Ku aing ditah nyaloan embe. Itu ojan kalau balik ngutuh muka aing nyebut embe teu dijual. Nah, naonan eta? Yo, Mang. Udah terkira-kira. Nawarna kamu urang teuing. Ya, hargana ti kamari geus jadi 1 juta. Tong sok macam-macam. Itu tuh dijual 1 juta, udah sok kebalasan. Aing nya yang duit henteu. Hayang. Aing teh butuh duit. Udon sambo BG, Mang. Ya.